Mau apa? Era nangkot. Sampurasun dulur sadaya, wilujeng semping di channel ngaliwet ngalet. Dulur tara tebih ti kebon, hayu urang ka kebon. Perjalanan ke kebon ayeuna neng teu nyenak motornya lira. Ayeuna mah neng nyeng celek di tukangnya sadulur. Supados henteu ribet teuing. Sanes henteu ribet tapi alin capek ieu teh lah. Berat geninganan. Adi nyenak motor komo jalan kieu wae mah aduh. Ripuh. Bismillah. Ieu teh dinten kamarina sareng ungi teh hujan ageung, janten jalan teh nya kitu teh awe lah. Aya hayang seurina, aya sieuna, sieun ti kusruk ngagubrak. Ngajumpalik ka handap ieu teh. Alhamdulillah dina dinten ieu mah cuacana teh cerah, janten seueur anu ka kebon. Cerah oge angger jalanna mah masih rarujit, masih jareblog. Pemandangan di kebun mah ieu teh aduh sadulur. Luar biasana moal tiasa dicaritakeun. Pakai sendal mau Ripan? Ada, paut. Ieu teh nu nyenak motor teh nyeker henteu nganggo sendal, sendalna dikanajokeun. Deket atuh saeutik. Pasti dia mah leumpang we bibi. Jero ka dieu mah. Aduh. Terus bawa berat. Aduh. Kulantaran mah teu di jalanna jarero, janten urang mapah we sadulur. Sleep. Leur. So. Kahanapkeun turunkeun. Naon? Nyugaknya? Cek bibi tadi di sana. Belah euy. Henteu. Kacugak. Kasura meureun. Kacugak kasura teh padahal eta-eta keneh nya sadulur. Atau benten kitu. Cik naon di lembur sadulur. Pami kasura sareng kacugak teh. Dieu mah teu jauh ti ngoprod wae. Matak neng mah geus moal motor taluk. Capek nu aya. Aduh.
panas. Alhamdulillah menyampe. Aduh sadulur sadaya ayeuna dilajengkeun ku panen cabe, panen cengek, panen tomat, panen terong sareng nu sanesna. Tuh itu aya palihandap aya si teteh, teras anu bieu aya emah atos panen ti payun. Hayu panen heula sadulur. Neng keur panen cabe ujing sagala rupa. Tuh tinggal di musim hujan teh kieu hungkul kana tomat nih. Baruruk. Pami teras-terasan hujan geuninganannya kana tomat teh janten seueur nu baruruk kieu pami kunaon itu teh ku manuk mah teu nanaon kitu. Ngan seueurna teh ari kahujanan wae mah janten kana tomat teh sok garoreng geuningan sadulur. Tuh tinggali barudak. Biasa we barudak mah nguprek sagala di ieu diorek. Tuh tinggal sadulur kaleresan panen cabe ayeuna mah rada kumaha nya. Pangaosna kitu turun deui nu nami tani mah geuning nya aya naekna aya turunna. Sadulur kaleresan pangaos cabe anu ageng ayeuna teh nuju turun pisan nyaeta 7.000 sakilo. Pami cabe keriting 14.000 sakilo. Ari kanggo arurang mah nya alhamdulillah kitu da nanaon oge kudu disyukuran. Mung seseueurna petani di dieu teh nu juluh lah sadulur. Kumargi naon janten melak cabe teh modalna teh dipasihan namut ti agen atanapi ti bos. Janten teu acan malik untung panginten kanggo si petanina pami ka bosna mah panginten atos rarengse. Mung can aya ladang kacapena panginten can kabayar kacapena sadulur. Sadulur alhamdulillah pami kebon anu ieu mah nya nu nyalira atanapi nu raka modal nyalira modal saaya-aya janten teu kabeungbeuratan teuing sadulur. Janten nanaon oge kedah disyukuran panginten nya untung rugina eta mah tos ieuna namina teh tos kedahna pami untung alhamdulillah pami henteu nya panginten tetep syukuran. Nah sadulur ayeuna mah urang menampilkan heula wajah Neng anu keur kapanasan ye. Aduh eta keur pamer cabe coba bari nyengir teu kuat ku panasna dulur. Tos panen ieu teh aya anu diantos-antos si sadulur. Tah ieu nu diantos-antos teh sadulur mayor. Tuh sadulur sambel dadak teh di kebon ieu teh. Tuh tinggal aya kerlu teu jauh we mih deui. Tah ieu lalangna teh aya terong. Saatos mayor saatos panen hayu urang budak gidig heula ka dieu sadulur. Kali milik. Badag ieu milik teh aduh. Nu dipikah hayang teh milik anu geulis ieu mah dulur. Tuh di badag milik dapat badag pisan ieu mah cabut aduh hese ning coba koneng tuh badag milik tempatna di dieu. Yeuh, seung rezekina.
Milik. Sadulur sadaya, alhamdulillah panen mayor rareng sadaya, alhamdulillah geninganan ayam milik oge nyaeta menakan suung, alhamdulillah pisan. Sadulur sadaya mung sakieu video anu tiasa dipintonkeun, hatur nuhun parantos nyakseni.